3.800 iya. Oh iya. Heeh. Persegi. Atuh nu persegi tanah meter ya Itu belah itu naon itu belah itu? itu bale. Lah kucing jelema tara robat mah itu. Oh, belandeuna Sawah kadi itu. sawah. Atuh nak ngintip area aya pangcaian itu. Harga sakumaha tadi harga? Atuh harga sabaraha eta nya kira-kira? Ngomongkeun 100. Oh yakin nama eta kadi lah. Jeung oretaneuhna sakitu ge. Atuh pokona mau orek teh na angkut bae anu sadeleungeun ge di ditu tuh. Jebak lagi nu Korea kabur sok be mesin rumputnya. Ditinggalkeun jelema kali ku. Oh. Mantap cek ulah teh. Tapi lamun dijin imah meunang ieu 3 imahan. Atuh pokona mun BTNB nya rarapet jeung bari jeung laleut ieu. Atuh meunang 30 mah. Ai kitu. Itu balenya. Bale. Yang lega deh atuh kebon karet batur bale deui. Tuh lah seri jeung aing kumaha. Kagugu yang dalam batang. Ayo urang aditu yuk, tengok. Nunggu besok loba ieu. Santri bikang isin. Aduh teh kadinya apa eta? Bukan yang disengserikan dia mah. Kalau pas santri bikang ngagigig bang kihi. Sampai ulah kali itu mah isin santri bikang. Mau di sore jam sakieu. Ayo jaeng kalewat pada Kang Baso ieu.